saros bingah terus aya pusat budaya Sunda di Unpad anu mateakeun miara ngamulyakeun budaya Sunda. Anu kealaman mah dina ngagiatkeun kabudayaan teh kedah aya ujung tomak sareng ujung tomok. Hiji pusat budaya teh dikokolakeun minimal ku sababaraha unsurnya, aya konseptor, aya kreator, aya aktor, tas aya masyarakat anu apresiasina sebenarnya bercanten lah konseptorna di Unpad tokoh-tokoh kreatorna tiasa dijangelekeun dina rupi-rupi kegiatan kan panginten nurada senggah teh kumaha carana dina pajamanan ayeuna nu tos sarwa modern urang ngawanuhkeun seni-seni tradisi budaya tradisi ke masyarakat eta hese bahasa Sunda ge pan dina 5 tahun terakhir teh pamungkas aya 2 juta apa orang Sunda nu lagi mengamu bahasa Sunda teh gitu kan. Jadi bahasa Sunda terus alim komo nonton Cianjuran, nonton drama macam mangle gitu. Tah mangle oge kedah dideudeuh ku masyarakat. Hiji-hijina majalah budaya Sunda, nu urang Sunda paleseran. Seueur pan paguyuban Sunda di luar Jawa Barat teh di Bali. Di Bali 40.000 orang Sunda teh, di Pontianak, di Payakumbuh. Jadi sing janten kantong-kantong budaya wakil orang di luar Jawa Barat.